tepira pun bojo teh kabri tengah lawan di dagor kulingis. Lain tepira itu eta mah dalengeus kurang ajar buka pamajikan teh. Nya kurang ajar kumaha. Pokoknya mah pun bojo mah Gusti ada uang abang disayang, uang abang ditendang. Jadi punten ya abdi jadi curhat nya. Teu naon ya curhat mama. Nah si teh. Laingan minang sare di pom eta mah tuh. Lain naon Gusti pun bojo teh aduh. Nya anak ka abdi teh lamun abdi mawa duit gede ka karanya pun bojo mah. Nya lamun abdi nyanak duit ageung mah wah. Punten bujur teh dicentang-centang. Malukana eta. Anjing mau balik. Datang sieu mah mau balik moal. Balik kumaha atuh? Sugan teh moal nyusul si jurig. Tadina mah hayang tenang hirup teh aing. Hayang genah teh ceulih harang mata datang sieu mah kolesterol naik deui da ieu. Da kunaon atuh si eta? Kunaon panyaho budeg anjing. Poting cager di dia. Dah, nepi ka kiamat ge mah cager-cager. Budeg anjing centenya budeg. Aduh. Api-api ngalamun. Padahal dina ceulina teh ngaguru. Aduh. Budeg anjing budeg. Sokul Ketek aing nanyakeun. kumaha? Saha nu maot anjing. Biasa kayak gitu. Babaturan bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku sia tutut tinggalengna. Mun maksud pian nanggi gagal bacuan ulah rek arang. Mun maksud pinangi gagal Sugan teh moal perang aing. Da kumaha kitu? Hanas aing tadi kabidan Naon kabidan eta? mariksa pamajikan kereka kandungan. Uluh itu. Meureun aing lamun maot teh anak aing jadi anak yatim. Ya ulah. Tapi resiko aing dilakonan sabab kaula geus janji pikeun ngabela nagara jeung bangsa. Doh sae. Ngan aya geunahna meureun aing lamun maot teh Da genahna kumaha eta? lain naon aing loba hutang ka Bang Emo. Laingan atuh. Wah kabayar bae hai para denawa ka dieu sae bangga. Jaga kasebab mangga bagus Gusti bukan tapi kalau ngabigan teh. Ngose teh ngomong teh nurug tuh goblok teh. Gak kabelejeng gitu ngomong teh. Cik nya se keur makieu se teh. Mohon Gusti supados tereh we. Da ngomong. Tereh naon? Tereh gajihan? Iya. Eta ngomong demi nyerenteng gitu. Pasukan geus siap boros bes. Beres bos lain boros bes. Mohon punten tibalik. Kita rusuh wae atuh. Lain maneh rek perang teh jiga nu bunga abdi mah Gusti. Nah, kunaon tah? Bunga Gusti. Naon tah? Gara-gara nama tepira gitu Gusti. Naon tah? Naon? Tepira pun bojo teh kabri tengah lawan di dagor kulingis. Lain tepira itu eta mah dalengeus Palinaan. kurang ajar buka pamajikan teh. Nya kurang ajar kumaha. Pokoknya mah pun bojo mah Gusti ada uang abang disayang, uang abang ditendang. Laingan bidang sare. Jadi punten ya abdi jadi curhat nya. Teu naon ya curhat mama. Nah si teh. Laingan bidang sare di pom si eta mah tuh. Lain naon Gusti pun bojo teh aduh.
nya anak ka abdi teh lamun abdi mawa duit gede kakaranya pun bojo mah nya lamun abdi nyanak duit ageung mah wah punten bujur teh dicentang-centang punten nya joroknya naon susu ge diwawal-wawal tetet kitu tah lamun abdi nyanak artos ageung mah eta geus teu mawa duit boro-boro nanya Gusti mikeun cai oge dialungkeun teu direret-ret acan abdi datang teh teu heulakeun teh nanyakeun duit tong kitu sia gibah ka pamajikan teh sawios da kasalira wungkul da main apaleun ieu mah curhat ieu mah curhat nu mata abdi aya wani perang oge abdi teh yang pae kumaha lamun ku batu rek dikadeknya nyingcet pasti atuh da dikadek cete ongkoh yang pae da sieun aya kitu mah itu Gusti pun bojo mah abdi mah lieur pun bojo nya borokana kumaha lamun abdi teu mawa duit boro-boro dangdan awak ge buladig baju ge urut baligo nah urut baligo da di tukang teh aya di tulisan teh cobros nomor 18 anu baheula geuning anu dewan eleh teh aning gitu Gusti pun bojo mah ampun gitu marukana kumaha Gusti nya abdi teh hayang boga pamajikan solehah teh mah raos nya komo pandayeuna hari ibu nya Gusti nya heeh abdi teh hoyong boga pamajikan anu solehah nya ibu naon ibu Kartini nya hari ibu Kartini semohon jadi istri-istri teh kada solehah juga ibu Kartini apa ngadang buku teh dari gelap terbitlah terang nya jadi mana istri solehah teh kumaha wah istri solehah mah Gusti abdi bade angkat nama teh aduh dicium tarang abdi teh itu cita-citana teh romantis ejing le romansa nya bari angkat ka itu didoakeun nya cium tangan ini calaki can leungit mah can asup pajero imah salaki leungit bos ka imah jepret panto dikunci bisi lalaki laun asup deko salat duha aduh nikmat boga pamajikan gitu teh pamajikan abdi mah lain naon abdi ini teh manehna teh momotoran adon nyeblak jeung tatangga ngariung like TikTok we komo pun bojo mah jadi koordinator Bang Emok ketua reku pamajikan teh Persib bapak maneh sumohun ka Persib teh wah pun bapak mah Gusti nonton wae kapungkur di stasiun Siliwangi stadion kapur rumah stasiun eta teh stadion ngaran stasiun Gusti mah so tahu sia nu salah goblok eta ngomong dibenerkeun di situ mah geus salah teh bapak abdi nu nyadosna ge Gusti mah moal apa sia nu budak radenge jadi bapak maneh pun bapak mah wah kitu Gusti komo pun biang mah aneh pun biang nya pun biang mah aduh Gusti ka Persib teh kamarna ieu mah dicet jadi biru kamarna teh karebetan we bendera Peking posterna aya di dinya biru Persib dahulu 3-2 acukna ge sadana biru lomari biru spray biru ai celana jero teu apa dican pernah noong pun biang mah kitu wah pokona mah pun biang mah ka Persib teh wah luar biasa we nya alus ai aki oge Persib wah turunan Persib oge hari nini mah Juventus mahiwal nah syete nini teh jadi Juventus nu matak nini eta mah tadi aku abdi dicoret tina kartu keluarga ge aduh teh jadi aku nini ku si eta ge aing mah
Sabab jauh-jauh abdi resep Persib manehna Juventus. Dalam mun abdi aya hari tangis aya mah diajak gelut ini teh. Gitu Gusti. Ari Gusti osok main bola. Ari baheula mah osok. Baheula mah osok. Budak ketawa. Hari ayeuna tara. Main bola tuh. Harape. Olahraga. Nah, da olahraga main bola wae sia teh. Lempang, lari, tinju, olahraga. Numutkeun jisim abdi olahraga hiji-hijina main bola. Margi dina olahraga main bola mah komplit. Komplit kumaha? Sok. Dina main bola mah aya tinju, tapi dina tinju moal aya main bola. Wah, naha tah. Maksudna kumaha sih dina main bola aya tinju? Eta nu garelut. Eta teh pan garelut teh tinju. Aya heueuh tuh. Abdi mah nu matak main bola. Supados ieu reug-reug. Jadi ayeuna mah tara. Ai mandi bola makan terus panginten. Naon? Mandi bola nya baheula pernah keleutik. Oh jadi pernah mandi bola? Pernah. Tapi bade naroskeun. Dupi mandi bola eta ngangge anduk henteu. Bawa sampo ku sia goblok. Ya bener teuing banyak mandi bola make sampo make anduk. Pun bojo menyenak panyiuk. Jadi mandi bola teh disiukan tuh di kantongan di bawah balik we. Bangsat majikan sia mah. Gitu Gusti abdi mah pokona mah ku Persib beduka kumaha lah nya. Gusti uning. Naon? Kantos umroh teh acan. Naon? Ka Mekah kantos? Acan atuh ka Mekah lah. Da Gusti mah seueur artos. Naon umroh? Sanes meser korma? Coba eta. Goblok. Korma mah teu jauh-jauh di Mekah teh di deui aya. Gusti mah teh acan uninga aya korma muda. Ai korma muda teh nya korma muda. Ai muda teh ngora korma ngora. Muda teh ngora. Nah naon? Berarti teh apa? Atuh korma muda mah hejo kene atuh kesed mah kesed ngan hasiatna. Hasiatna kumaha efekna lain korma muda mah. Nah naon pokona wah. Babaduga tuh. Kumaha sih teh korma muda jadi kekerepekan gitu. Pokona mah Gusti palamun mineng ngadahar korma muda teh ceuk awak teh. Setruk hese nya ngajelaskeun aing pokona mah Polontong ngajak gelut ka aing Allahu Akbar itu jigana gelut pokona mah Gusti korma muda mah pokona mah kejantanan pokona mah aja Itu pangaruhna teh maruka. ieu teh naon anjir hese nya banyak wae kudu dibubur teh mah bahasa jadi paur. Harewosan atuh. Naon abi bade ngarewos bios? Sok. Punten. Puntennya sok. Upami urang mineng ngadahar korma budak, tanggukeun heuh. Sia teh naon ngaretakan jeuli anjing. Jero-jero we lentang si eta. Amis Gusti. Iya. Eta mah semu hayang da. Punten ya. Korma muda Bang Gusti dah. Asli nak demi Allah. Marukana. Eta teh wah. Abdi mah Gusti pangaruh korma muda ti tabuh 7 wengi kudu ki ka 8 enjing-enjing teu liren-liren. Pun bojo dugi ka UGD. Nah, kehabisan cairan. Kakuras. Cicing budak leutik mau nyaho goblok sing ngajedog. Dehidrasi. Kekurangan ion. Aya budak kilu seuri teh boga pernah seumur kitu teh. Ya abdi mah kantos imanya nyobian ieu mah. Saminggu nuang korma budak sadinten 2 kali. Sakalina teh mam 2. Oh 3 da sunah. Oh 3 nya. Tuluy, saminggu teu liren-liren. Kumaha efekna? Gusti. Nih.
abdi mah nyobaan mangu cai teu kuleungeun. Hai, hebat. Mangu cai teu kuleungeun. Henteu. Dikumaha kaitkeun ka si eta. Ya, jam egang jeung naon lempang teh. Eta teh kabawa ngajepret Gusti. Kana buja teh deg. Wah, blong. Nah deg da ageung. Ada. Nu alitna pret. Wah, Gusti abdi mah begat angkot tara kuleungeun ku eta we. Kieu si jalan teh. Baledogan kudu ge lo. Pasti ya. Orena teh toronton eta. Iya, gitu Gusti. Selalu. Siapkeun pasukan sae, mangga. Anjing mau balik. Datang sieu mau balik moal. Balik kumaha atuh? Sugan teh moal nyusul si jurig. Tadi nama hayang tenang, hirup teh aing. Hayang genah teh ceulih hayang mata datang sieu mah kolesterol naik deui da yeuh. Nah kunaon atuh si eta? Kunaon panyaho budeg anjing. Poting cager di dia. Dah, nepi ka kiamat ke mau cager-cager. Budeg anjing centenya budeg. Aduh. Api-api ngalamun. Padahal dina cerita dina ceulina teh ngaguru. Aduh. Budeg anjing budeg. Sokul. Ketika aing nanyakeun, Kumaha? saha nu maot anjing. Biasa kayak gitu. Babaturan bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku sia tutut cinggalengna garaja tempong da ayeuna hayang seuri aja nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh cek aing oge nya sakit tu tarik kulan aduh Gusti tong dijawab percuma mending meser obeng we keur naon obeng rajok ceulina tuman bina-bina teuing atawa soder nyangakeun semua pangabaktos Gusti ae ditarima sia teh naonana iya naonana kacocokan naon si goblok. Aduh. Alah. Ketika aing merong minta tulung geuranya merong. Aning eta henteu. Acan goblok gela tuh. Karek kedek cete geura ada merong ka aing geuranya yo. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo dong. Aku menunggumu. Bergeraklah. Elgio. Lihat mama. Ciluk. Wah. Iya bener. We merong itu. Ngarana Elgio. Bapana LPG anjing. Aduh, nya aing mah nyahoan. Sok lalajo na YouTube, aing teh atuh anjing. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Alhamdulillah atuh. Pan urang teh kamari tos lebaran minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Saruangan aing mah lain nanyakeun eta. Eta sungut sia bau bangke is. Bapada manusia mah ku saling hampura. Ulah nepi ka urang teh nuhun. Sungut sia bau bangke alhamdulillah cager manuhun alhamdulillah. Coba. Lain cager sungut bau bangke insyaallah kabdi nganyangka itu insyaallah tenang segala rupa oge urang teh kudu dipake kasabaran jeung katawakalan nya
bagja damang cager uluh seberapa poe di rumah sakit cager anjing Wida teuing bulan Mohon petang tos aya kene Gusti Orson aya nya kongguan aya kongguan ngan jelona ranginang nya naonana mohon oh tah kitu mohon alhamdulillah naon mohon eta pisan resepna ka maneh teh kitulah ngadukung kana sagala rupa bulan mohon nya naonana eta pisan kitu hiji-hiji naros ablir ya eueuh nu nanya anjing diuk di tukang diuk bulan teu ngomong tah kudu ngomong madengkeun Gusti Eta hakan Gusti Eta bulan Gusti wayah kieu aya amulan nah amulan teh bau waduk jika nama pasien mentret bujur aing anjing udah bina teuing situ urang teh bade ka mana nyeran nyaeta urang terek init ka Gunung Suela bade naon urang perang uluh perang nyaeta Prabu utawi Arya Kumbakarna teh bade ngalawan Batara Rama siap salaku pasukan jae mangga geuningan urang terek perang tenang jagong nama teh aing perang aja yang jagong udah bina teuing bisa nggak melengit takbiran kene meureun ayo urang pada lomba mah mangga sejaan saraya mana nyaah kai lain nyaah anjing benerkeun aing solehah eta jelema